Ganja. Bulan ade. Dina saban-saban rubah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung tahun. Anu dimaksud kumaha? Sok mindeng kabanungan manusia sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hanteu. Leres. Angin kadar ti pangeran anu bakal karasa jeung karanapan kanja tangtos laras seperti anu karanapan kumar capada ayeuna kumaha den sobi bencana alam di mana-mana laras longsor mah banjir mah kahuruan mah gempa mah gunung bitu mah lamun dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasakan sa ancaman pangeran geus ti baheula yen ieu dunya bakal ruksak bakal kiamat tapi di lain ayat netelakeun yen ieu ruksakna dunya ku polah-polahna manusia. Nu matak yakin ratu tara ngahukum pamarintah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri melak hade buah hade melak goreng buah goreng kan laras yen pangeran muarek nyiksa jeung ngaganjar ka saku makhluk angin makhluk kudu eling kana eta siksaan jeung ganjaran jadi cinekna kanza kejadian ieu jagat raya Pramudita anu terus-terusan ajab teh mangrupakeun beja pikeun ngabuktikeun ayat-ayat pangeran maha benar Allah masihan tangara sabab ai bener teh aya sababaraha perkara kanza di antawisna den kumaha hiji bener ceuk Allah dua mutlak absolut dogmatis teu tiasa dirobih deui teu bisa dirubah teu bisa anu dua kadua bener ceuk ilmiah naon eta katilu bener ceuk filosofi kaopat bener ceuk hasil musyawarah mufakat dengan suara mayoritas suara terbanyak maksudnya atuh teu matakna ontong pasea jelema na eta we urang paseakeun da anu opat bieu urang padung dengan sora mayoritas teh sora umumna di urang panon poe biji ti mana kan ja di wetan ceuk ilmiah masalah sabab da panon poe mah cicing setiap anu bijil maju ilmiah teu narima da panon poe mah cicing da bumi anu muih kan ja bumi berputar matahari tetap diam gitu tapi filosofi ngebenerkeun palasipah filsafat menerkeun naon ceuk falsafah ke di mana panon poe geus biji ti kulon ieu ruksak dunya anu dimaksud biji ti kulon teh kumaha panon poe teh da ayeuna mah diwetan keneh raraosan mah tapi ilmiah bakal ngajegag grafik lamun heueuh bener-bener biji ti kulon panon poe nganu harti bumi teh malik muihna sakaligus hancur ieu dunya tungkep atuh alam dunia teh ari panon poe biji ti kulon sabab ari panon poe teh kahirupan kan za tah kahirupan bangsa urang teh ayeuna geus kabarat-baratan hartina panon poe biji ti kulon pakaian adatna budayana geus kabarat-baratan bangsa urang geus gengsi tangga dahar kulub sampe anu dihakan teh hamburger hamburguit ger pasea hot dog fried chicken dan king donut poho kana kabudayaan sorangan kadaharan sabab naon ieu spesifik urang mah lauk asin we ngono lauk asin we produk dalam negeri lain ulah beuki nu kitu pek wae ngan ulah sul budaya ulah nepi ka
jati kasilih ku junti kan sebab naon martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana lamun budaya geus awut-awutan ruksak tah bangsana nya kan geus hampir bukti akhirnya